Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana. Nu teu damangna sing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patepang dangu deui sareng sim kuring Kisugma alias Mang Maman ti lembur Sukatengah. Baraya palawargi kanca-kanca balarea sadayana nu nuju calik sing merenah calikna, nu nuju ngagoler sing merenah ngagolerna, ngarehatkeun kana kacape. Ibu-ibu anu nuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi, atanapi nuju gegeroh nyiseuhan ngepel segala rupi pacabakan, bari ngadangukeun dongeng sim guring teh sing merenah kana pandanguna sareng sing merenah kana manahna. Anu nuju di perjalanan sing salamet di perjalanana dugi ka bumina masing-masing, atanapi di perjalanan teh bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana pandanguna. Komo anu aya di kantoran mah di konveksian di mana bae ayana bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana pandanguna sareng sing merenah kana manahna. Baraya sadayana kaum dangu sim kuring teh di dieu bade neraskeun hanca sim kuring anu kiwari katunda anu judulna Nu Geulis Dipake Tumbal, nu dikarang ku Bapak Kasukarna, nu digarap deui ku sim kuring. Baraya palawargi kanca-kanca balarea, hatur nuhun pisan. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel sim kuring. Mugia ieu teh cing janten amal ibadah kangge baraya sadayana. Hapunten pisan tina kaluluputan sareng kalepatan dina carios dongeng sim kuring. Baraya palawargi kanca-kanca balarea kaum dangu supados teu nyang kolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mah hanca sim kuring kiwari teh saban juragan camat nunjuk kana bubuahan kayaning waluh, nangka, lejet, campedak jeung sajabana nu buahna galede. Samaruk juragan lurah mah dipundut atuh ngaharewos ka ponggawana. Ponggawana ngaharewos ka bawahnana nu akhirna tepi kanu boga pepelakan kumanehna haripeut pisan di Allah sok dipasihkeun kanu mundut atuh disatukangeun iringan teh ngabengkot sabaraha tanggungan bubuahan nu disebakeun ku rakyat. Barang ngaliwat garduh nu dipake sareku Iwan Samantri, juragan camat ngarandeg heraneun bari pok sasauran semu bendu. Kidurah, ari eta jelema naon batur-batur saribuk beberes, ari ieu kelah ngaguher. Juragan lurah hareup geuneuk rai pias ditegor teh ceuk hatena, aya deui wae yeuh sasekelan teh. Bari terus nyampeurkeun nu ngaguher sarata digeuingkeun di gugujeg. Iwan Samantri hudang barang ngareret loba jelema kacidaruaseunana tepi ka olohok terus gigisik sarta kuram kireum. Hei, kise mah hanti ka tetela lain urang kieu sabab teu milu beberes aub jeung batur urang mana maneh teh, ceuk juragan lurah morongos. Iwan Samantri sajongjongan mah telemek teh nyarek mikir pijawabeun sanggeus manggih pok nembalan. Abdi urang kampung Ciseureut, desana Panyileukan Kawadanaan Cipta Nagara. Saha ngaran maneh? Iwan Samantri kerung teras ngejawab. Anu katalah mah wasta abdi teh Kun Yudalara
anakna Bapak Dira. Neangan naon, los-los ka dieu, bari teu lapor ka kami. Boa sampean udagan negara. Abdi nuju milari adi wastana Patimah, wireh kabur ninggalkeun lembur, tega ka indung Bapak. Kunaon adi sampean make kabur? Margi dikawin ku Ohim, tapi diserahkeun deui. Jalaran ngawinna teh mung nganggo tumbal karunghal. Sagala tanya jawab Yudalara jeung Lurah ku Juragan Camat di Bandungan. Anjeunna kacidak katarina ku Yudalara teh sabab dina ngajawab pertanyaan Lurah nu nurugtug, kajawab kalawan beres jeung tatag deui. Katurug-turug pamulana alus beda jeung urang kampung nu aya di dinya. Anjeunna make aya roy hayang ngagawekeun terus nempas milu nyarita. Isilah, Andika aya di wewengkon kaula. Kulantaran Andika jalma manjang munjung tepuk udumuk. Keur ngajaga keamanan ieu nagara, boh keur keamanan diri Andika. Kapacak kaula nahan sampean pikeun ngayakeun pamariksaan anu leuwih taliti engke di kantor. Yudalara teu baha kana timbalan Juragan Camat teh, terus wae ngiring seolah-olah jadi tawanan. Kabeh jalma nu aya di dinya mangkarunyakeun ka Yudalara teh, sabab kaciri Yudalara jelema jujur. Eueuh pawet jadi jelema jahat lamun ditilik tina paromana mah. Mudah-mudahan wae cenah ku Juragan Camat ulah dipanjara. Kitu deui barang datang ka kacamatan, Yudalara teu ditahan tapi langsung dicandak ka bumina. Yudalara sila mendeko semu ajerih bari tungkul kawas nu serab, padahal lain serab lain sieun. Da manehna oge nyahoeun yen eta daerah teh Kecamatan Sukasirna kawadanaan Kandang Jaga, wewengkon Kanjeng Dalem, Kusumah Somantri eyang anjeunna. Teulila haliang Juragan Camat sasawuran. Yudalara, ujang dibawa ka dieu sanjana mah lain rek ditahan atawa dipariksa asal usul. Tapi kaula perlu batur budak ngorah anu cop jeung hate kaula. Sumohon dawuh, ku abdi gamparan kahartos. Namung abdi mah da pugu urang kampung, teu tiasa campur, katurug-turug bodo. Juragan Camat ngalenggak gumujeng bakat ku Bungah bari saweurna. Teu kudu nyarita kitu Yudalara. Apah kaula oge geus ngadenge anjeun teh urang kampung jadi tantu bodoh teh da meureun henteu sakola, tapi aya perbawa untung jika nama lantaran rupa anjeun jeung tindak tandukna henteu pantes aya di kampung. Nu mataku kaula disambat rek dibere pangajaran tulas-tulis sugan we bisa nulungan kaula. Nah aya kaeweuh naon gambaran teh? Juragan Camat ngalimba semu nalangsa, inget kanu sagala anu tumiba ka anjeunna, pok sasawuran laun. Nyaeta Yudalara, kaula teh saban kumpulan di kawadanaan, juragan wadana teh pang dipoyokna wae. Goreng laporanana kusut cenah beda jeung batur. Malah lamun taun hareup eueuh parobahan rek dipacot tina nyekel kalungguhanana cenah. Nu matak daek teu daek Yudalara mimiti ti poe isuk kudu diajar nulis jeung maca. Yudalara nyanggeman kana pambunutna Juragan Camat teh, isukna sajeroning diwarah maca jeung nulis anjeunna api-api teu bisa bae. Kacida nu ngawarah heraneunana lantaran Yudalara celak-celakan pisan. Dina jero mimingguan geus bisa maca jeung nulis. Karek sabulan geus ngarti kana urusan nagara, atuh buru-buru dilaporkeun ka Juragan Camat. Juragan Camat gura-giru ngayakinkeun tetela pangarti Yudalara nyong colang ngaleuwihan batur nu geus taun-taun.
Malah ti harita laporan-laporan teh dijieuna sok ku Yudalara. Dina hiji waktu Juragan Camat nampi panggilan ti kawadanaan. Aya kumpulan nu penting pisan rek aya gegeden anu bakal diganti, malah Kanjeng Dalem oge nungkulan. Teg anjeunna boga rasa moal saha deui nu bakal dipocot teh iwal ti anjeunna. Samemeh angkat anjeunna nyaur gegeureuhanana sarta Yudalara bari dumarada pok sasauran. Ibu, Yudalara, kaula ayeuna disaur ku kumpulan ngaraoskeun wae ulah sampe balik tas kumpulan kudu ninggalkeun kacamatan. Ceuk Juragan Camat bari ngaleos. Geureuhanana ngahulang nguping saur carogena kitu teh. Hatena hariwang. Sok sieun meunang wiwirang bari neuteup carogena nu ngabeng beos. Anjeunna ngaharuk. Lila kumpulanana teh bedug lohor canjol keneh wae, atuh puguh wae mata kariwang anu nungguan. Keur ting haruleng rongheap Juragan Camat sumping budina marah mai tanda manggih ka bunga. Datang-datang gap nyepeng tak-takna geureuhanana bari nyebut, "Kenging baeg jabu." "Nuhun," jawab gegeureuhanana milu gumbira. Terus Juragan Camat malik ka Yudalara saurna, "Yudalara, sangkeus kawajiban mama diuruskeun hidup. Anu saban kumpulan mama biasana sok digelendeng bae, kadang-kadang dicarekan. Ayeuna mah dipuji sarta dicontoh-contohkeun ka batur. Cenah lamun jadi pupuhun magara tarutan Kecamatan Sindang Sirna anu biasana pangkurengna dina sajero ngeuyeuk dayeuh ngolah desa teh. Ayeuna mah pangalusna malah dina tata cara laporan mah geus bisa ngelehkeun kawadanaan ku lantaran kitu Kanjeng Dalem sajabat ti wani nyeuseul kan melepat teh oge wani ngaganjar kanu bener." Reug heula Juragan Camat ngarandeg nyariosna, neuteup heula geureuhanna. Didinya pok deui neruskeun caritana. "Da ibu, ayeuna mah urang meunang bagja bulan hareup dibenum jadi wadana di kandang jaga. Ari tunungan urang Juragan wadana kandang jaga ngalih ka Cipta Nagara margi nu nyepeng kawadanaan Cipta Nagara kedah ngalih ka kabupaten. Mantu-mantu ramana anu angkena bakal dibenum janten bupati," ceuk Juragan Camat. Geureuhana rambisak bakat ku atoh anu sangkanana bakal ninggalkeun kacamatan teh lantaran dipocot, ari teu bakal ninggalkeunana teh lantaran naek pangkat. Kitu deui Yudalara gembeng cipanona bari peureum nyambat ramana di jero hate. Mama," ceuk rentes hatena. "Nuhun mama, sakedap deui janten bupati. Mugi-mugi abdi sing nungkulan. Hapunten mama, abdi tos ngantunkeun sepuh, mios henteu pamitan." "Yudalara," ceuk Juragan Camat bari nyekel tak-takna. "Kunaon make ceurik?" "Ngiring bingah beda gamparan janten wadana, sareng isin wireh gamparan tadi ngaamakeun," jawab Yudalara. Enya di ayeuna teu hareup hidup ku mama jeung ibu di aku anak. Omatnya ulah asa-asa." Temangkuk sabulan Juragan Camat Sindang Sirna ngalih janten wadana kandang jaga. Teu wudu dina waktu papisahan teh pada ngajarajabkeun pada tibalat lantaran karasaeun boh ku lurah boh ku rakyat. Dina sajero ngeuyeuk rakyat teh teu weleh ngajalankeun sifat adil, murah basa alus semu, matak conggah urang desa buktina saratia.
Dina sajaro ngeuyeuk kawadanaan Yudalara teu ngawagu da puguh enggeus biasa ngajalankeun pagawean nu kitu waktu di Ciptanagara. Atuh rama kukutna gumbira asa boga tanggelan. Tapi teu ku henteu aya bae gugoda teh lantaran Yudalara geus mimiti ingget bae ka Fatimah moal panggih cenah di teangan bari digawe mah mending dipaluruh ka saban lembur di teangan ka saban desa anu jauh ti dinya. Hatena geus buleud rek ninggalkeun kawadanaan moal ngabejaan bapa kukutna lantaran pasti moal diidinan mending oge minggat. Sapeupeting manehna ngalamun kacipta Fatimah aya di hareupeunana ngejegleg nembongan sakapeung leus deui eueuh. Atuh Yudalara sasambat bari ramas bas ku Cimata. Fatimah, naon atuh geulis dosa engkang teh nu mawi nyiksa langkung ti batas kanggo ngaleos sagala. Ngara engkang neangan abruk-abrukan saban dinten sangsara. Terang engkang oge nyai yen nyai teh anak nu warurat pikeun ngajait kasangsaranana. Engkang ngahajang ngintun dahareun sareng bakean kitu deui duitna pikeun balanja. Tapi nyai hayang nyiksa supaya engkang sangsara nyatu sore henteu. Isuk teu dahar di panyabaan ngadoja diri engkang sina jadi urang kampung, tukang ngalasuluh, tukang buburuh pupundak, kakara meureuh nyai nampi ka engkang. Bari merebay Cipanon Yudalara ngalembereh. Sanggeus seubeuh ngumbar lamunan wanci janari manehna ngalios ninggalkeun kawadanaan teu puguh anu dijugjug. Hari Fatimah barang ninggalkeun indung bapana leumpangna mabalda sieun aya nu manggihan mapai-mapai tambakan nu harita leueur pedah tas hujan leumpangna dirarampa da poek bulan. Sampingna baraseuh balas ngadupak jukut remis. Sanggeus jauh ti lemburna bras aya jalan jajahan. Manehna teu inget di kaler kidul jungjon wae leumpang mapai-mapai eta jalan. Isuk-isuk geus ngaliwat 2 desa. Hatena beuki gilig hayang buru-buru jauh pisan ti lemburna sieun disusul ku tatanggana. Beuki beurang beuki jauh poe panasna moreret sukuna ting teu weuweut pareureus. Nincakna teu milihan nu iuh sakapeung diuk dina handapeun tatangkalan ngareureuhkeun cape bari mencetan suku. Geus lila reureuhna jung nangtung deui terus leumpang lalaunan teu puguh nu dijugjug. Ari poe narelek bae. Harita geus menggok ngulon kakara manehna ngarasa susah pikeun ngadon mondok lamun geus burit jeung susah piomongeun lamun aya nu nanya. Tungtungna berebay Cipanona ngalembereh teu karasaeun bari rempang nyambat Iwan Somantri di jero hatena. Gamparan, mugi agung cukup laumur jembarku pangampura. Abdi tos baha bahula kumawantun ngejat ngantunkeun lembur alim pendak sareng agan. Mugi gamparan ngamaklum kieu teh bakat ku bogoh ku agan hoyong kaangge saupami dipigarwa namung samemeh ditika. Abdi sejamilari pangarti heula ngumpulkeun pangalaman sangkan sagala bisa hoyong janten istri nu paling binangkit keur beker kumaula sumujud kagamparan. Teu lila breh manggih warung sisi jalan
manehna atoheun terus eureun di eta warung bari meuli sangu lantaran can dahar. Tukang warung sajero nyeureubeutan piring teh panonna mindeng ngareret. Pedah eta semah geulisna kawanti-wanti endah taya lawanna. Ngan matak heran teh panonna carindul kawas nu tas ceurik. Atuh pok ditanya, "Ari Nyai bade angkat ka mana?" "Katinggalna semu nguyung kawas aya kasusah." "Kumawi Bapak? Abdi teh urang tebih, atrok-atrokan sejaneangan gawe, sugan aya anu butuheun." "Di mana lembur Nyai teh?" "Tebih abdi mah di daerah Ciptanagara." "Euleuh-euleuh, geuning tinu jauh, dah lalakon sapoe ti dieu teh. Nah wayah kumaha ti ditu?" "Wengi tadi." "Dupi ieu daerah mana Bapak?" "Ieu teh desa Cikahuripan, bawahan Juragan Camat Sindang Sirna, kawadanaan Kandang Jaga." "Nah geuning asa sarepi Bapak, tapi mani bareresih kawas rek pesta." Lain rek pesta, tapi tas dironda ku Juragan Camat. Desa ieu ka giliran poe bieu poe isuk jeung saterusna desa-desa nu sejena, ceuk tukang warung bari mikeun sangu. Sajero Patimah dahar ku tukang warung diteuteup wae, eureui manehna ngarasa watir sarta ngomong dina hatena, "Habeneran Juragan Lurah butuh, kupirencangeun geus talatah ka aing. Lamun daekeun ieu awewe cigana teh bener jeung jujur deui, keun engke tas dahar rek ditanya." Ari Patimah daharna mani ngalimeud, ponyoeun pisan kawasna teh bubuhan cape tas lempang jauh. Sanggeus beres daharna, pok tukang warung nanya, "Pada malah naon nu dibilari teh Nyai?" "Ah, kana naon bae Bapak. Kumaha mun ngarencangan istri Juragan Lurah? Kersa?" "Kan tenan bae Bapak upami ditampi mah. Saha jenengan Nyai teh?" Eta pananya teu gancang diwalon, manehna mikir heula. Naha bebeja sajelasna atawa ganti ngaran. Lamun sajelasna sieun kasusud kuno neangan, mending ganti ngaran cenah. Pok wae ngawalon, "Abdi Pun Sari." "Heuh, Nyi Sari, hayu atuh ayeuna bae urang ka Juragan Lurah, da warung mah rek ditutup." Ngomongna bari ngalaan pananggeuy ting keban. Sanggeus nutup warungna, bring arindit ngejugjug Juragan Lurah. Barang datang terus pupuntenan, sajeroning kitu suku Patimah nyorocod kawas nu boga dosa. Da kakara harita ngarasa nece bumina Juragan Lurah teh. Maklum zaman harita mah nepungan lurah teh mani sembah jongkok. Ti jero aya nu norojol bijil mukakeun pantoh, bari pok ngomong, "Heuh, geuning Ki Samad, yap ka jero." Ceuk Juragan Lurah bari neuteup ka Patimah. Buas Ki Samad jeung Patimah arasup terus munjungan, gek dariuk. Teu lila joal deui istri Juragan Lurah, ngabageakeun Ki Samad, gek diuk gendengeun carogena. Hari tatamu terus munjungan. Hari Ki Samad teh nyaeta tukang warung tea, urut gandekna Juragan Lurah Suwargi. Nu matak teu asa-asa nyemahna teh da geus conggah. "Aya naon Ki Samad? Kawas-kawas aya penting." "Sumuhun dawuh," ceuk Ki Samad bari mendeko. "Ieu abdi gamparan teh bade mintonkeun pamundut tea kanggo pirencangan dampal gamparan, manawi kaanggo." Syukur,"
Ceuk juragan lurah bari neuteup ka Patimah. Saha ngaranna? Nyi Sari, jawab Ki Samad. Urang mana? Di daerah Ciptanagara, wartosna mah. Ceuk juragan lurah bari neuteup deui ka Patimah. Terus ngajak ka tukang heula ka istrina. Kawas rek baradami. Atuh sajarot ditinggalkeun teh, Ki Samad jeung Patimah teu geunah rasa sok sieun kumaha onam. Komo deui Patimah mah mani ngadegdeg lantaran geus ngabohong. Kumaha cenah mun juragan lurah uningaeun yen manehna udagan Iwan Somantri, sahanteuna pasti Iwan Somantri bendu. Tangtu minta tulung ka Kanjeng Dalem da puguh eyangna supados marentah ka bawahanana pikeun nangkep manehna. Atuh manehna culang cileung rek ngaleos, tapi hadena wae juragan lurah tos sumping deui bari saurna. Ki Samad, kaulan, jawabna bari cengkat. Ari Patimah ngadegdeg bari neuteup tukang warung. Kaula geus baradami jeung juragan istri. Ieu Nyi Sari lain teda urang kampung. Henteu pantes jadi rencang. Pantesna jadi istrina gegeden. Ngarti Ki Samad? Dawuh gamparan, ngartos kaulan. Patimah ngaranjug ngadenge juragan lurah sasauran kitu teh. Awakna rampoh poi leuleus taya tangan pangawasa. Letek kawas kapu ka ibunan. Be, cilaka, cilaka, ceuk erentes hatena. Tetela juragan lurah teh uningaeun. Ki Sari, ceuk juragan lurah. Patimah ngaranjug asa digebah, ok ngawalon. Dawuh timbalan. Pamenta Nyai hayang jadi rencang kaula, moal bisa dikabulkeun. Lantaran katempona boh rupa Nyai boh pakaian. Nyai di dieu taya bangsana. Katurug-turug Nyai ti daerah Batur. Ayeuna aya di daerah kula, jadi geus hawajibna Nyi Sari tahanan kula. Beug! Patimah ngagebeg. Curucud cipanona bijil. Hatena sumambat ka Iwan Somantri. Duh, gamparan. Nah, kaniaya teuing. Gamparan kirang waspaos. Abdi kabur sanes nolakan apa mundut. Namung hoyong gaduh ilmu anu sajatining istri. Kanggo ngabakti ka gamparan jeroning kumaula. Ari ayeuna gamparan bendu kalangkungan teuing. Dugi ka tega abdi kedah ditangkep. Nyi Sari, kade salah harti lain ditahan arek dibui. Tapi ditahan dijieun anak ngan moal bisa nolak sabab aya di bawahan kaula. Nyi Patimah ngaranjug, plong hatena molongpong. Manehna cengkat netep ka juragan lurah. Cipanona nyurucud teu katahan. Daek Nyai dipulang anak, ceuk juragan lurah. Patimah unggek tandanya tujuan. Da teu bisa ngomong bakat ku bungah, kalah gabrug nyium sampean juragan lurah. Atuh ku juragan lurah diusapan beuki nyaaheun bae. Uluh budaya sim kuring nade bade wangsul ieu deh. Bade ka mana Kang? Kita bade wangsul teu kiat ya, geus tunduh. Oh gitunya Kang. Tunduh mah atuh Kang, sare we. Ya tuh bade sare wae ya. Badaya waktosna barantos seep. Cag urang tunda dianjuang siang sareng wengi. Panuhun pisan kabaraya kasadayana anu atos subscribe jeung anu atos setia dina channel Sim Kuring.
Tong hilap oge kabaraya kasadayana anu alainya repisan di subscribe lah jeung diaktifkan lonceng notifikasina ngerah terang kana bag-bagan carita sim kuring. Sim kuring teh di dieu bade macakeun komentar ti aranjeun. Aya ti Ibu Hasanah, Ibu Atanapi eteh Manco di Purwakarta, hatur nuhun barantos mancona. Aya deui ti Ibu Bunda Leni hadir wilujeng siang, hatur nuhun barantos hadir. Teras deui aya ti Abah Suparman, mantap yeuh ngupingkeun dongeng Sunda carita seperti nu sesungguhna, hehehe. Teras deui aya ti Kang Realistis Idealis, puringkak puriding bulu punuk Bekasi hadir Kang, sampurasun rampes. Sampai satur nuhun atos hadirna, punten ya bilih atos kasebatkeun nya. Teras deui aya ti Kang Agus Kurdinat, Majalengka hadir Mang, tetep manco mirengkeun dongengna. Mugia nu ngadongengna dipasihan sehat sareng ngampilkeun segala rupina. Amin. Hatur nuhun barantos manco Kang Agus sareng atos satia dina channel Sim Kuring. Teras deui aya ti Ibu apa napi Akang ya. Tin Hidayat, kawihkeun Kang, kawihkeun cenah anu tina anu si Fatimahna anu macakeun Kinanti. Teras deui aya ti Kang Asep Rohata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiring manco dongeng, mangga hatur nuhun parantos ngiringna, parantos mancona deui. Teras deui aya ti Ibu Ika Kartika, tanapi eteh Ika Kartika Sumedang hadir, hatur nuhun atos hadirna. Teras deui aya ti teh atanapi Ibu Sri Nuryani Kuningan hadir, hatur nuhun parantos hadirna. Sakitu bae ti Sim Kuring bade amitan sejawangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.